Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok saros mung di cumantara ngalangkungan channel Londok Salto dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari cecerna tungkek karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kagenepna. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberamana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekulakna di sikulukna sami-sami mikat cinta tur mingkar resep kana seni budaya Sunda. Eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra satu acan ngadangukeun mangga di subrek, mangga di like, mangga di komen, tong hilap di sharekeun supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung sae deui kanggo mitra-mitra sadayana. Supados teu nyakolong ti kana waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Dadang anu ngarasa asa singsieuneun we. Sanajan geus beurang haroh we ngareretan ka dapur, lantaran peuting dina lawang dapur aya nu nangtung baleboran ku getih. Bari ngeleletahna parona polotot. Antukna sanggeus nepi jam 8. Dadang jeung Aceng harita arinit kapagaweanana sabab memang anu geus beurang. Anu dadang oge kapaksa kudu init sanajan karasa tunuh dina sirahna. Teu bisa kumaha deui sentat di pagaweanana memang manehna boga hanca. Cag urang simpen heula dadang, urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun di daerah Cikoneng, daerah Ciamis. Di mana Mang Karmi jeung Ceedoh peuting-peuting anu can bisa sare ting kunaon pikiranana kumalayang inget kana jadi anakna nyetana dadang. Pok Ceedoh harita ngomong kana jadi salakina nyetana Mang Karmi bapana dadang. Bapana kunaon pikiran teh asa inget we ka si dadang ieu teh. Budak bedagong gitu mah teu kudu dipika ingetkeun bae we. Da biasa ge baong ieu. Ayeuna naon teh? Ada goreng burung palung oge anak sorangan nyakeun atuh sing ingat-ingat atuh. Ayeuna naon teh sok. Cek Ceedoh harita nyerang kada jadi salakina. Mang Karmi jelas karasa jengkel ka dadang anu geus ngerakeun cenah. Lantaran gara-gara dia Neng Sri almarhum anu ngajak kawin tapi ka ditolak ku dadang teu tanggung jawab padahal mah Neng Sri teh keur kakandungan. Bantukna Neng Sri nepi ka bunuh diri na ku jalan ngagantungkeun awakna dina tangkal jamu di tukangeun imahna Neng Sri. Tidinya Ceedoh ngarasa saboga dosa. Sanajan manehna teu apal itu jeung ieu na oge tapi tetep we. Dadang anu jadi ngamimitianana. Lamun teu kitu mah dadang teh meureunna geus kawin jeung Neng Sri. Lamun tanggung jawab teh mah. Lantaran anu aya dina kandungan Neng Sri tetangtuna murid anak dadang. Tapi dadang anu mung kawin kula alasana teh masih kene ngora itu jeung ieu na teh ya. Atuh bisa kitu kapanan hari ini jadi indung mah. Hade goreng oge Neng Sri teh memang geus kakandungan anakna dadang anu kuduna dadang teh tanggung jawab kitu kayang nu jadi indungna. Barang keur ngobrol kitu harita kuluprak. Kadenge aya nu pakuromrang tarik na keranan. Tiga aya nu ngabebeutkeun piring sakitu sak tarik-tarik. Ngorejat atuh harita. Mang Karmi jeung Ceedoh harita ngorejat. Lantaran kaget anu kacida pisan kagetna aya sora anu ngabebeutkeun piring di dapur. Ya Allah bapana. Astagfirullahaladzim. Aya naon cara ieu teh? Ayo angtang yuk. Harita Ceedoh jeung Mang Karmi laleumpang ka dapur. Ceedoh anu muntangan kana dengan Mang Karmi nu jadi salakina. Nah sebenarnya bapana? Ya duka atuh ucing sugan mah. Ucing meuli tarik-tarik teuing nya kana naon atuh? Cek Ceedoh harita beri ka katayepan init ka dapur.
cepret harita lampu dihurungkeun. Ningali kana baskom anu kadenge cikeneh lagrag, tapi tetela sagalana barang masih kene aya dina tempatna. Ulang cedoh ngahulang nyamang Karmi oge sarua. Aneh. Ya naon atuh cenah? Eta katingali geuningan wawadahan masih kene anu paburantak. Aneh naon atunya? Aya geus ulah naon? Cek Mang Karmi harita bari jepret marepan di pak lampu. Nu saterusna nutupkeun di panto dapur. Kakaraga rek ngalengkahkeun. Kadenge di WC sorat cai anu dibanyurkeun. Astagfirullahaladzim, Pak. Apa? Ya naon, Pak? Astagfirullahaladzim, ya naon cenah teh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Aduh. Mang Karmi anu ngajanteng harita jeung Ceedoh anu kadeg-deg beri muntangan kana leungeunna Mang Karmi. Ya Allah, Pak. Ya naon sih teh? Buka tuh. Mang Karmi harita gep di penggagang panto. Lalaunan dibukakeun, jepret dihurungkeun. Brai harita lampu hurung. Mang Karmi tulang cileung, lalol tapi da eueuhna naon. Saterusna Mang Karmi asup ka kamar cai. Katingali kamar cai teh garing da memang nu kacai. Aneh. Cikene soran manyur cai. Tapi teteh geuningan. Cek Mang Karmi harita. Barang keur kitu dipipir kadenge aya nu ceurik mani sisi dueuna karahanan. Ngalengis mantak karunya bangun anu kanyenyerian. Astagfirullahaladzim. Mah, naon ieu mah? Anu ceurik? Nya, Pak. Eta dipipir, Pak. Anu ceurik. Geus patutupkeun, Pak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Duanana harita langsung ararasup deui ka jero imah. Panto lapur harita ditutupkeun. Lampuna oge di pareuman, teu dipareuman kitu maksudna. Kek. Mang Karmi harita diuk dina kursi. Ceedoh meni mepet kana awakna. Mang Karmi nu jadi salakina. Ngadeg-deg ngegeleter sieun. Aneh. Naon atuh, Pak? Euing bapak kita apa? Asa beuki dieu teh asa loba kejadian ieu teh. Cek Karmi harita ngadedengekeun anu soran leumpang. Mani eces jentre harita nuju ka imahna. Lembang, Pak. Yakeun bae atuh. Sahanya. Mang Karmi harita ngorejat. Sabab eta nu leumpang teh nuju ka imahna. Leuteuk kana panto. Tapi jelas geus nepi kana panto eta nu leumpang teh eueuh. Teu kadenge deui. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh. Geus ada ontong ciri kitu ah. Malah ngagempeurkeun deuleu. Kumaha aduh. Sieun eta. Geus lihat. Cek Ceedoh harita beri nangkep ka nu jadi salakina. Ngaran-ngaran awewe. Tangtu we dibarengan ku ceurik beri rahwari wis sagala rupa pakating ku sieun. Palamitra kaum dangu sadayana. Peuting ka peuting, waktu ka waktu. Kitu jeung kitu we kaayaanana di imah Mang Karmi jeung Ceedoh. Tenang sare, tenang naon. Aya we di antara. Sora bangku teh mah nu dibebetot. Sora anu ceurik mah menikot sedih nakaranan kaciri kadengenan. Sora anu keur dahar teh mah di dapur. Jeung cai anu nyurulung padahal mah da usah saha lamun diteh.
Antukna Mang Karmi dina hiji waktu neang hiji ustad anu memang deket jeung ngarti kana urusan anu karari. Eta ustad teh ngaranna Ustad Tana. Isuk-isuk Pak Ustad harita anu geus singkir cenah nyebut nama balik pangaosan kira-kira jam 10. Harita datang ka imana Mang Karmi jeung Cee Edo. Nangtung dihareup dina halaman anu lega. Katingali mobil mending ngaderet Cee Edo teh antara Mang Karmi teh. Bapana Dadang teh aya kana opatna mobil teh. Sakalian jeung mobil bok pergi narik kerupuk oge aya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek Ustad Tana harita. Waalaikumsalam. Pak Ustad, mangga kelebet Pak. Damang. Alhamdulillah mangga kelebet. Oh, kamana atuh ari Pak Karmina? Aya nu jadi pengker biasa we aja nama nuju nyong hayam puguh ge. Oh, resep kana hayamnya. Hancang gitu teh ya. Mangga calik Pak. Harita Ustad Tana diuk. Sanggeus kitu Cee Edo init ka dapur, nitah ka pembantuna. Pikeun nyeun cai jang Pak Ustad. Sedengkeun Cee Edo anu kebat harita ka tukang, kasampak Mang Karmi anu memake sarung we harita, bari keneh make kaos sangsang, keur nyekel si jago bari di paraban. Tit 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 tit. Kadieu. Papana? Pak. Aya naon Edo? Gegeroan wae. Itu aya Pak Ustad. Saha? Pak Ustad. Pak Ustad. Nya. Oh, kira kagok itu. Dagoan sagedeung. Yeuh keur maraban heula si jago yeuh Pak. Kagok yeuh. Sok. Tah. Wur. Alhamdulillah. Cek Mang Karmi harita bari ningalkeun si jago nu terusna kanangna ditutupkeun deui. Mang Karmi kebat ka ruang tamu. Ai. Pak Ustad kumaha Damang? Alhamdulillah. Di mana ngurus hayam cenah bejana? Hayam kur 5 siki. Tadi si Mahmud pugu kamari tanang meuli 5 siki dari borongkeun. Ari beuli we lebar cingeng teh. Hayam nama aralus jarangkung mujarago kabeh. Syukur atuh kitu mah. Kumaha ka mana budak teh eueuh geuning Dadang teh? Dan aya kabarna budak teh. Teuing atuh si Dadang teh teuing ka mana? Teuing ka Bandung, teuing ka Jakarta milu jeung mamangna. Tapi da nelpon kabari ka mamangna ka Jakarta. Eueuh cenah. Eueuh kabar-kabarna. Ka Bandung oge ka Sindang, ka Maleer eueuh deui. Atuh ka mana sugan mah? Nya kitu teuing tuh ka mana teh budak teh. Rada bantang teh budak aduh ampun ka cida. Tadi caina heula tuh sok dileut kira. Ya mohon atur nuhun. Aya naon ieu teh geuningan asara ruas yeuh manggil teh. Puguh kieu sok Pak tuh. Nya. Jadi kieu Pak Ustad. Abi teh geus aya saminggu na ieu teh. Aduh ampun ting, teu geunah sare, teu geunah naon. Lamun peuting sok loba dedengean. Nu ceurik teh mah. Anu ngageser-geser bangku teh mah serana teh. Anu ceurik mereka ngahing-hing matak bika sedihun. Aya deui nu lainna. Model anu ngabaledogkeun piring jiga nu amek segala rupa. Pokon mah rupa-rupa Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Kapanantara biasa ge nya. Wayakumaha ge biasa nama tarayana naon tapi duka ayeuna mah tuh aya naon gitu. Nah, kesalahan urang naon gitu. Atuh manawa sareng manawi Pak Ustad, tiasa nyareatan anak. Dari bapak mah.
Tebogana naon sabenerna mah tapikeun bae we urang disareatan. Sugan jeung sugan Allah marengkeun nya. Mun kitu pisan. Mun Pak Ustad atuh duh. Nuhun pisan sateuacanna. Nyakeun bae. Aya ieu naon ngaranna teh? Boga Quran leutik henteu? Kurang leutik mah aya. Tah. Pangnyiapkeun we Quran leutik. Engke tengah engke peuting ke urang dibacakeun kabeneran ke malam Jumaah meureunnan. Urang dibacakeun ku sararea we entong ku Bapak hungkul. Dan Bapak engke mawa barudak ngaji ka dieu sina pangmacakeun. Da biasa mah kitu biasana ieu mah. Kuno kitu oge da. Sok eueuh kitu sareata mah. Ya mudah-mudahan atuh Pak Ustad. Duh abdi teh meuni salinglung tuh ge tar bisa sare pisan mun beuting teh da. Asa we da asa aya nu ngahudangkeun wae geura. Ya urang ditarekahan we sugan jeung sugan. Tarekah teh sing bisa leungit eta sora-sora teh atuh nu ngaganggu ka urang. Nya sing tong ngaganggu deui dasar warwa makhluk panan. Ngan bedana teh urang mah makhluk anu katingali itu makhluk anu emang teu katingali. Makhluk lelemut teh meureunan kitu. Wallahu alam kitu nu ngaganggu ka urang naon mah kitu nya. Nya geus atuh ari geus puguh mah kituna. Eta Pak Ustad dileuteun atuh caina. Oh nya tuh ditampinya. Mangga Pak Ustad mangga. Regot harita Pak Ustad harita ngaregot cai. Saterusna Pak Ustad harita pamitan ke cenah peuting are kadinya deui. Ek jeung anak buahna mangrupakeun barudak ngaji anu geus dewasa. Marah mai katingali cedoh nya kitu di Bangkarmi. Waktu anu beuki nyerelek teu karasa kakocapkeun poe beurang geus kaganti deui ku peuting. Pak Ustad anu geus siap-siap di dinya jeung 3 anak buahna mangrupakeun santri anu dewasa. Sok barudak geura baruka ta Qur'anna. Barudak teh harita kira-kira sabada naon teh sabada Isa. Anu geus siap-siap pikeun mantuan Pak Ustad di dinya lantaran diajak. Sok bacakeun masing-masingnya tah surat eta. Sangeus puguh kitu mah santri harita macakeun. Pak Ustad oge gerenyam-gerenyem ngajian teuing naon ngan anu jelas mah Pak Ustad harita mawa gelas anu dieusi ku cai herang. Sangeus beres harita nitah ka Mang Karmi cai teh cenah kudu dibanyur-banyurkeun ka juru-juru imahna. Ameh ngaleungitkeun sagala rupa anu karareged we intina mah kitu cenah Pak Ustad. Pak Ustad maca Quran nepi ka jam hampir 10:30 harita. Duka sabaraha kali balikan eta maca Quran teh. Da memang teu panjang kur aya dina susuratan saeutik tapi dibulak-balik macana. Nu antukna sanggeus 10:30. Pak Ustad mulang ka imahna. Pak Ustad oge dibahanan segala rupa aya cau jeung sajabana we biasa titah heula samalah meme balik teh. Seperti biasana di amplopan sanajan kekepehan ge da ari leungeun kencana mah anger. Leungeun kencana anu nolak sedengkeun leungeun katuhuna mah langsung harita nyaman. Mang Karmi jeung Ceedoh sanggeus eueuh Pak Ustad harita darayuk tina kursi. Mang Karmi beri nginum kopi tur udud. Harita ngalepus. Dibarengan ku Sutisna jeung Heri anu memang aya di titah cicing di dinya. Lantaran memang aya kejadian wae jadi menta dibaturan ku Sutisna jeung Heri. Alhamdulillah geuning ieu can ka dengeuna naon. Sing tong aya we atuh sing karunya gitu mah
Cek cedo harita. Nya mudah-mudahan we atuh. Ada orang mangarasat asa teu boga masalah jeung nu kalaritu. Nya mudah-mudahan we sing ngarti we nya. Nya. Urang sare Cek cedo bari heula ditutupan harita kuleung katuhuna. Ya aya tuh. Di. Bisa rek ngopi-ngopi atuh maneh tis. Bisa rek nyieun sangu goreng naon teh nya. Tong diparareuman lampun makeun we antepkeun harurungkeun we. Mohon Pak Haji. Cek Heri harita manggut ka Mang Karmi nyebutna teh Pak Haji Mang Karmi. Sanggeus kitu Mang Karmi jeung Cek Edo harita rarasup ka kamarna. Dina peuting harita lulus nepi ka isuk-isuk. Cek Edo eueuh nu ngaganggu. Kacaturkeun di kampung lain. Nyaetana di kampung Cipancur. Di kampung Cipancur kacaturkeun si Emas anu keur ngengklak we harita leumpang. Sanggeus dagangan anak beak kur tinggal saeutik deui si Emas teh nyaetana mangrupakeun tukang baso. Si Emas anu leumpang anu geus biasa teh ya. Kajinting jam 1 ge manehna mangaliwatan makam. Eta makam teh anu ayana ditanyakan Junti. Sebutkeun tanyakan Junti tapi da memang teu nanyak. Kur nanyak saeutik kungkul ngan teu adukan naon disebutna makam tanyakan Junti paribasa. Karena aya nanyak saeutik kungkul. Jadi kasebutna makam tanyakan Junti. Si Emas anu tos dagang harita sok biasa di dinya teh aya tempat pangulinan. Ulah ditueun makam saeutik. Ada aya makam di dinya maka disebut bararesih jeung eueuh pikasieunna nanaon. Si Emas lamun dagang teh biasana ti sore. Kira-kira jam 3 si Emas geus nongkrong. Jam 10 teh geus balik. Si Emas nu dibarengan jeung pamajikanana. Harita leumpang we bari ngarobrol duaan. Alhamdulillah. Dagangan urang geus beak. Isukan majikana kudu ditambah loba deui sangu teh. Emang ditambah loba kumaha kitu? Cek Beecin harita. Ai Beecin mah urang Sunda, sedingin si Mas mah urang Jawa, lamun dina ngomongnya pabalituk we bisa bahasa Sunda kan pilah kitu. Pabalituk keneh ngomongna teh. Nyata tuna kudu ditambah beureunan. Sabab ieu tinggali kurang pokona kurang. Yang satu tambahan, tong loba teuing namahanana beureunan. Nya sabiasana pe. Atuh. Hayang kaca aya ngompol heula yeuh. Kebe tu di ditu lah. Cek Beecin ari teh baru rateret. Memang eta jalan teh harurung ku lampu. Sanajan dina makam oge hurung. Tapi duka kunaon harita punuk Beecin asa kanel dina peuting harita beda jeung peuting-peuting anu biasana. Emang kunaon kitu? Geus di ditu tuh dina WC umum tuh ditu tuh tong di dieu ah. Nih bisi aya motor ngaliwat ti era. Nyakeun bae atuh da moal naon ieu. Cek si Mas anu maksa geus teu kuat pang-pang nama si Mas mah. Geus terusna rodana harita tanggeuhkeun dicekelan ku si Bibi. Beecin harita ku tiba manyun weh ningali salakina anu nangtung bari kieu. Sanggeus kitu salakina harita bari buburi gidigan. Balik deui geus saterusna ngadorong roda. Beecin teu loba omong. Harita nuturkeun we nu jadi salakina nyetana dagang. Barang keur kitu grubas katingali dina tangkal awi anu memang kasorang ku manehanana. Eta awi teh ngaroyom ka jalan. Henteu sabaraha loba eta tangkal awi teh. Henteu kanal-kanal teuing bari nage kur awi tali hungkul bari laleuti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cek Beecin harita nu mundur lantaran katingali anu ngagelabag tina tangkal awi. Aya naon Ci? Cek nu jadi salakina si Emas. Tinggali pamajikan anu pias. Itu tinggal Mas. Ha. Anu hibar tina tangkal awi. Cek pamajikanana harita. Paling gak kalong meureun. Teuing atuh nya meureun kalong. Ayo buru-buru ah. Mas. Ayo buru-buru. Cek pamajikanana nya tana Cecin.
nitah buru-buru ke si Mas bari langsung ngadorong roda kedua. Barang nepi ka tungtung makam, ketingali aya awewe nu keur ngajanteng. Pok eta awewe teh ngomong. Baso. Aduh, kaleresan baso neneng. Parantos Seep. Seep. Itu aya 2 deui ketingali. Mohon. Mangga wios ente teu meser. Mangga. Cek si Becin harita beri langsung nyokot baso nu tinggal 2 deui. Eta baso teh teu gade ku sagede nung suku. Eta awewe teh anu make baju sing sarua bodas, baju nate buk nang rumai. Ngan pada beungeutna memang teu katingali dan memang kaya anu rada poek, lampuna kahalangan ku tangkal kai jeung dangdaunan. Jadi teu pati eta. Sedengkeun si Mas anu ningalikeun we harita ningali tingkah nu jadi pamajikanana nu ngodok baso, kuleungeun da geus ditiiskeun teh geus dipareuman. Eta baso tiri-tiri ditiir. Mangga neng. Cek bedo, atrapi cek becin. Nuhun. Mangga. Eta awewe teh ngaleos. Ini nyingkah sanggeus katukangen tangkal kai. Cecin jeung si Mas harita pulahak polohok. Sebab eta awewe teh teu puguh ngaliasna ka mana sanggeus kana hanapeun tangkal tangkal caringin anu aya di makam di dinya. Mas. Nah, ini tinggal di kemana nya? Cecin oge teu sadar yen eta teh makam. Aneh. Pada masa popoe manehna ngaliwatan eta tapi teu sadar yen eta teh makam anu kaliwatan ku manehanana. Yang balik meureun ka imahna. Ayo ah. Cek si Mas harita. Si Mas anu ngadorong roda harita geus teu mikirkeun nanaon. Teu boga perasaan yen manehna keur diganggu ku bangsa makhluk. Harita ngadorong di roda. Barang keur kitu kadenge deui aya nu sora ngagelebug angin maneka cida pisan seahna. Si Mas tanggah tangkal kain aya di hareupeunana katingali oyag-oyagan. Tapi anehna tangkal kain nu lainna henteu. Si Mas kerung tapi kituna teh manehna tetep we ngadorong roda. Si Mas sanggeus nepi kana got harita ngeureunkeun rodana lantaran rada ngesang. Memang rada nanyak saeutik. Pantesan ditanya disebutkeun makam Junti. Kek si Mas diuk tina got. Kalau diuk ayo ah. Capek yeuh. Kira capek. Si Mas harita diuk maksa. Barang keur kitu gaya bag ku si Mas katingali aya nu ngagaya bag. Dina pelebat tangkal eta nu ngagaya bag teh warnana bodas, bukna katingali ngarumay, tapi kur sakolebatan harita ini ninggalkeun eta pitempatan. Dibarengan ku angin anu seah. Si Mas nepi ka calawak. Sedengkeun Cecin ningali salakina anu calawak, harita nepak. Kunaon, Kang? Mas, kunaon? Cek Cecin. Jurik. Si Mas kan sarabat we ninggalkeun nu jadi pamajikanana. Pamajikan anu teu ngartina naon harita lumpat bari ngadorong roda. Mas. Dasar laki kurang ajar. Mas. Si Bibi harita langsung lumpat. Rodana ngagulutuk harita kana solokan. Pada manehna ge ngarasa sieun ai sorangan mah ditinggalkeun ku jadi salakina nu tanggung jawab kala lumpat ngebecir deui teu latih geus ka mana. Cecin harita ngebecir lumpat teu nolih di kana roda nu geus nonggeng dina solokan. Untung duit-duitna kabeh geus dibawa ku si Mas. Jadi kur tibah rodana we hungkul anu ngagoler di dinya. Tekung silila si Mas anu keur nonggeng di pos rona anu kebenaran aya anu jaga na pos rona teh aya opatan. Mas. Cecina teh gogorowokan. Yo di dia.
cek nu ronda harita cecin harita eureun terus nyimpang ka pos ronda kan gaplok karena bujurna si emas anu keur nongeng harita dibabukan. Dasar laki-laki kurang ajar. Pakai jeung lompat segala rupa. Itu roda nyungsep. Ih, dasar. Cek si cecin harita nu kesal kana jadi salakina. Jurig cin, jurig. Ngeus, naon di dieu di pos ronda. Ae. Untung ditewak sial mun teu ditewak tadi teuing ka mana yeuh. Aya kumaha aya naon kitu cin? Buku ge. Duh, kan si emas. Tiba tadi ngalih naon? Cek cecin harita. Aya naon maneh teh? Mas, naon? Itu Pak. Di pohon beringin, ada yang pakai baju putih. Terbang Pak, terbang. Cek si emas anu campur ngomong jeung bahasa Sunda. Dina tangka caringin aya makhluk Pak, aya makhluk. Tukang ronda harita tinggal deret, tinggal ring. Makhluk naon ieu teh? Cin, sugan makhluk naon? Nyanduh kabi itu terang. Aya makhluk naon nama. Si emas ujug-ujug calawak beri lompat. Hapur gerak. Itu roda. Roda di mana roda? Dina solokan. Solokan? La ilaha illallah. Eta jalma ari tengah reret. Sarip. Cik atuh pangmakeun roda ka dieu karunya ye. Aduh cecin. Cekna salah saurangna harita nitah kababaturanana duaan, tiluan. Lantaran nyaho si emas teh jelema bager, jelema anu teu pelit jeung itu ieu nanya kitu di cecin. Jadi wajar lamun ditulungan ku maranehna. Atuh bering we tiluan harita neang ka deukeut makam nyata tanyakan Junti. Eta roda katingali untung nanti teu tiguling, putih banyung sebungkul we. Roda nongeng, ditarik ku jalma tiluan. Roda harita didorong. Aya naon sabenerna cenah euy? Teuing atuh si emas tempat sina kita tempoan da mah bohong atuh kan anu masalah ditempona naon mah teu nyaho. Karunya si emas teh nya. Nah di urang teh memang nama loba nu kararitu euy. Lain sakali dua kali kejadian teh. Tapi anehna teh da di mahkamah naon loba barudak ojek ngalaliwat oge henteu teu naon ieu. Model di pos ronda pada ngaganggu nanti geuning. Terus tukang cilok geuningan kamari dibeulian cenah kuno kitu. Ai pas di duitan duitna cenah tangkal kalikria ieu daun kalikria cenah. Aneh urang ge euy. Asa beuki dieu teh asa beuki nya aya naon kira-kiranya. Teuing pugu ge aya naon-naon mah. Ngarasa bingung urang ge pugu ge. Si akang-akang nu tiluan harita anu ngadorong roda ngantukna narepi ka pos. Tiluanana harita gek darariu. Ieu roda ieu Mas. Aduh. Terima kasih Kang. Duh, nuhun pisan. Nuhun Kang, nuhun pisan. Teu naon. Juga anu mulang geus peuting yeuh. Cek nerona harita si emas kita balik teh kalah culang cileung. Atuh Rip, anterkeun we. Ayo urang ngabring sararea ka ditu bari mulang ya da geus peuting memang urang ge. Pira korekna rona nepi ka subuh mah ream. Cek si Mamang harita bari ngabring. Si emas aya nu nganterkeun semangat harita. Langsung ngingkig ngadorong roda anu memang teu cecel teu bocel da tadi henteu nepi ka tiguling roda. Si cecin anu nuturkeun tukangeunana harita bari ngobrol we jeung para jalma-jalma nu raronda da memang geus suara rawuh kabeh oge. Jadi si emas teh didinya teh henteu lain ngontrak lain naon da memang geus boga puluhan tahun da si cecin memang urang dinya gitu. Isukna kayaan pabeja-beja yen si emas di pegat ku jurig cenah ditanyakan Junti. Pang-pang nama tukang ojek we biasa nu sok nyebarkeun itu jeung ieu mah. Wah ditambahan itu teh ditambahan ieu teh padahal mah dan teu naon. Ras ingat harita jalma-jalma teh kan anyar maot nu kakarak 2 bulan nu kakarak 3 bulan nya eta na almarhum Neng Sri.
di pos ojek harita barudak teh aya kana tujuan tinggal depanan anu keur ngarariung bari ngarapleh we biasa lain duit tan kapleh biasa we bari nungguan penumpang biasa corengan teh biasa harita pok salah sahi urangna nya tanah Sardi lain di kamari cenah mah ditanyakan Junti si Mas cenah aya nu aya teh aya awe meuli cenah nya cenah mah urang ge kamari ngadenge ceuk si Dahlan aya eta kumaha cenah caritana eta nu sabenerna di keur leumpang biasa balik gawe balik ieu dagang jam 10 jam setengah 11 balik nanti biasa we geus biasa da si Mas mah sorangan oge sing teu jeung Cecin ge balik ngaliwat dinya panda caraang ieu pan teu sieun cenah aya mimitin mah aya we nu meuli cenah tadi ladangan ku Cecin oge tapi aneh cenah nyahoeun aya baso 2 siki deui nya sate nyahoeun cenah nya di ladangan we Cecin teu nyangka sasada teu ngaganggu teu naon ngan peda aneh na mah cenah sanggeus nepi kana tangkal caringin teh eueuh cenah ngiles eta teh tapi da can boga curiga manehna teh ngan si Emas nah pas diuk dina got nempo anu ngalayang cenah anu hibar dina tangkal caringin teh mending gaya abang cenah gedena keranan tidinya jurig cenah bari kabur langsung eta teh roda ge cenah beuki katijungkal cenah teh ngan untung diselamatkeun ku nu ngarona oh gitu.